Dei Nalamak Paramti Salam berkelakai ngarang-ngarang Atra gelas nakalangga Damping paning ring awaki Kita nyangking nunggah bumi Geter nangres nyulang rasa Nuaikan hati ning weda Nadampar kulit ngalayon Padar desa
Sampurasun Kang Pahmi Rampes Kang Oga dupi ieu teh saha anu baris magelaran dina raraga milang kalapaguyuban kelompok tani anu katilu teh Kang Pahmi. Apaan Tigiri Harja 2 Kutu Kang Oga Allah saingan harum harang nangalo teh badal oleh kumanda urang gawita ngawayang sejarah wita dirik pagelaran wayang kawis pabubuka jajah pamuki dilalempar budaya bangsa pribadi saking diluri-luri saking diluri-luri asalan lali siap wanda yang aku kasadayana kasugrini pamiarsa micin seni Sunda pagelaran wayang purwa seni Sunda wayang sahajan rupi tong-tong ngambang tugas penerangan anu pendidikan Yen
sayang aku. Haturan letak tepat kasadaya kaondang maka urang sasarangan majengkeun seni kagungan seni sunat tuturunan warisan luluhur urang di abdi saparang karja nyaman silaturah ngangakeun silaturahmi Bapak Abi istina anu kalintang anu kalintang Bapak Dadang ucaplah sepatu teguna di jauhan kudirina sabab yakin malungkan membenon tinu kawasan Allah Bapak Encek bos sayur
seni kawin duh iyang kanggo tara disebut anu baga mangga urang sasarenga geningan ayo ongkoya mangga urang sasarengan majengke seni kagungan di abdi saparaka Bapak Tep Mulyana nyanggakeun badarana Ka Gusti sejak sumujud ka pangeran sejak nyembah ka pangeran sejak nyembah Bapak Nandang Hidayat warung tinang siksa kurung Pakades Sumberasari ayah bisa dina siksa kan Pakades Serang Mekar liwat tina canek Padang Mungkurti Pak Haji Mamat Bekasi Daroma Pitutur Pak Haji Cacuk Duruk Dawala leuwih ti Benang Pasir Benang Hatur Pakades Pakutandang ti Kangguna Pakadis Parabud Bapak Irfan Ahmad mengacang ugana waruga Atrasetra kanti sukma kang Gundara disebut Abah Anom Ki Anom weruh dina keluarga besar Abah Ratin Sintang grup Amalata Wadede Rukmana mun urang eling wiwitan tang tumo kamalina laku sok pake aturan sagala rejang ugeran mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabengketan Bapak Kades Pakutandang moal panggih katenangan tang tunyorang kahancuran Neng Widya pacar asenan wayang silokaning urang nelendang kumalandang Bapak Nandang Bapak Jenny Firmansyah dan Yana pangeresah Bapak Dadan tetep nyambung panata hidalang Bima paguyuban Amalata sabda numidang Ketua RW 0 Geneng tokoh pemuda RW 0 Geneng
Buka panggung Rahmat dekat dia Purwa Nenggi Kersana hirup manusia gelarana ka alam dunya kitu kudrati pangeran kitu per bawana alam sumanga urang Bandungan carios pawayangan tontonan jadi tunggetunan nungtun kana kasaean kembang sungsang dinangku bumi bengkak ya bumi Purwa mendra mendra winulan sasratin warapanjang kang wuwus sinenggihipun dadi Purwa lantara ugi basane Purwa iku wiwitan tara sing nyata carita ngawiasakeun di nagara siluman kasebat kerajaan Gunung Kapitu kacelu kambang ewu kalau kakak jana pria kediam paling angin-angin kakocap manca negara kerajaan Gunung Kapitu berat benghar bro di jilu bro di pantong ngalayah di tengah imah puncir leit loba duit murah sandang murah pangan keamanan oge terjamin anu nyangking nyakrawati ngabahu raksa teu aya sanes Mahaprabu Durjana murka pangawakan naga utawi orai jangkung luhur Simardada dina mangsa ayeuna ngangkir lingih patih nagara kawu Senopati Durjana Pati lan Durjana Reksa parantos nyono kiwalan tengen diwangun ku bangsa diu hangkot buta dieusi ku para siluman jin setan brakasaka sikap pedang tamsir gadapini candra sak panah lan limpung tungkul hamarih keludat nyemah narima
pasewakan busana maneka warna busana maneka Tinoning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna kapus piteng hudiang nangiang pandrahing kang sarwa rukma sarwa rukma renggeng mani riwayat anu natrat ratusan tahun kaliwat kasebat sarata kasrat ngeunaan para kujara anu pada lumawat miang ti negeri India ngumbara Nusantara khususna ka Pulau Jawa ka Pulau Jawa mendareusi kitab kahot sinyata babar lo kapala Ramayana jeung Mahabharata nu jadi babon lalakon awi carita nu dipedar ku Ki Juru Brata Ki Dalang Kandabwana diuliku para wali direka ku para pujangga jadi sanggitan galuran sempalan sarata carangan anu antukna jadi pamatri jati diri pribumi bila kinarya gelar wewasan sinaksen medar panala Gentur tinutur mangun catur gentra ingkang dadia bubukat cindarita kocap wonten di negara Gunung Kapitu Mahaprabu Durjana Murka ngangkir lingi patih negara Durjana Pati kawuh Durjana raksasa laku senapati di negara kiwalan tengen diwangun ku bangsa diuhangkut buta sadaya rekep kaya gegep malumpi dawuh Maharaja sadaya pada ngesto pada tumutur sujud sadayana siap anu tangtu lami-lami Mahaprabu Durjana Murka nganti kakawedaling lisan mekaten eta eta mati kumaha kula patih negara anu payus dipi agul kalayan dipikareus ku kula dina mangsa ayeuna
Jol anu digero geus mendako Aduh eta anu diangkir geus sumping ka ieu patempatan dah sumuhun geserkeun korsina Kipati cobi kapayun kula dawuh timalan ngiran dah kaula pun turut Senapati langkung ti payung nampi datang pembagi kalayan yang akan sembah pangabaktos kahunyupan jenengan sembah pangabaktimu diterima ku dua lengan kensa jeung katuhu ditampi kula simpen di pulung ati pundehing mastaka eta kula cager awak maneh lamang pangestu eta mun teruas mah kula kaping kalih ti eta rupin lanten darwe kaluputan boh pilih kaula kirang tata kirang titik duduga prayoga cologok tebih tina kasopanan nyungkeun dihapunten dah nyungkeun di maklum urusan kasalahan dawuh timalan pek dihampura dah dihapunten kula asalkan ieu kasalahan teh urusan pribadi ulah mamawa ka nagara eta leres kula sabab lamun urang ngahampuranya eta lamun teh mah anjeun ngarempag hukum nagara hukum anu geus natrat tina perundang-undangan tiada maaf bagimu eta sabab urang salaku pamimpin urang salaku papayung agung anu jadi titik utama anu dikeureuyeut teh nyaeta kapentingan bangsa jeung nagara eta nu utama kade ulah nepi ka kapentingan pribadi diadu-adukeun jeung kapentingan nagara lawuh timalan yang ngakeun sanaya-naya ulah dugi kaki sabalikna kula oge rek minta hampura ka awak maneh cobi kula sabab salila ieu pastina aya kasalahan leres nu bijilna ti diri kula pribadi boh eta laku lampah atawa omongan kula anu ngabadu kana kolbu anu sumramah dina bayah sami-sami geran dah samulihna sami-sami leres kaping 3 ieu teh pikir saeunaon bucing hingga kapulut berkening tanah ieu mutan rapati mangedeu wagelan kelana cobi kula salse antos sakedap kula senopati yap kapayun linggihna Ki Adi yap kapayun linggihna Ki Adi eta Unyu sumangga ngeran langkung ti payun disimap di badannya ngakun aya eta ngakun semua pangabaktos nya mugi janten kabingahan dah kabingahan nya aduh alah menila rewas ieu teh aya naon acara rewas Gusti kelanan atuh kaping kalih ti eta cobi kula malum cirisa bumi rasa desa Jawa dah tutung diritnya sacarana mau pilih kayak laku nuka Bandung tadi kampung ahlak lampah nuka bawa bawanya salira ngahapunten moga-moga mugi-mugi salira dajo moga-moga mugi-mugi salira ngahapunten moga-moga mugi-mugi salira dah kahampura salira jadi reres meureun kula domengpeun atuh ieu teh hareupeun saha sia teh payunan saha ieu teh atuh payunan raja hareupeun saha payunan Bapak Dadang Nasir nya
sareng Bapak Syahrul Gunawan. Leres kula. Wawanianan sia teh nyilengkeung nyanyi. Nya kadon heureuy kula. Kalah kaheur jeung lagu naon tah teh? Hapunten rasaan teh ngobrol sareng kabogoh ieu teh. Nya Lagu naon tah teh anu nuju viral masa kini lagu naon eta? Lagu naon? Anu geuning geuningan. Kumaha cobi kula? Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Lagu naon tah teh? Lagu sakinah tah teh. Tepuk sakinah teh. Nya. Nya. Kaituna teh sakinah mawadah wayanto kaituna teh. Warohmah atuh. Warohmah kitu tah eta. Eta kula. Lucu abdi sakitu. Kapake nya abdi ladang tina TikTok teh teh. Nya. Sumuhun hapunten ngiran sadaya-daya ieu teh aya pikir saeunaon. Cobi kula. Minta didengekeun ku awak maneh duaan dong timalan mangangeran mah. Cobi kula. Bingah amar watasuta namu gedeng ti eta. Ruasna kacida bilihna kaula aya kalepatan ageng sareng alitna. Sadaya-daya ngeran kelanan. Kelanan. Ieu teh aya sababaraha kapentingan anu pokona ngeunaan ieu nagara. Sakabeh rakyat, sakabeh bangsa, sakabeh pejabat miharep yen nagara teh anu dikawasa, anu dicicingan jadi hiji wewengkon anu gemah ripah loh jinawi. Murah sanang jeung murah pangan. Tapi kula hayang nanya dina ngeuyeuk-dayeuh ngolah ieu nagara anu lain saeutik waktu jeung tanaga nu diborahkeun. Cikan kula hayang nanya Cobi kula. kumaha kaya nagara zaman ayeuna? Kumaha ieu kondisina? Eta. Yangakeun ngeran, yangakeun. Ieu nagara nyata nagara gunung kapitu. Allah. Aya dina kajembaran, aya dina kabeungharan. Patani pada sugih. Padagang pada sugema kaum buruhan teripu, sadaya seniman pada cemar pada beunghar. Eta anu dipiharep ku diri kula. Eta anu dipiharep teh. Kajabati eta, ulah nyangakeun teu aya cawadeun. Teu aya pisan. Teu aya cawadeun sadayana muji kana pamerintahan salira. Kana program-program salira luar biasa. Eta. Ngarareuna ngadengena ngarareuna benten dari lagu kebangsaan digalindengkeun ku Maharaja mah. Sumuhun teraskeun itu gusi kana lagu Sakinah. Najis teuing sia teh na. Yeuh dengekeun. Cobi kula. Lamun dina riungan kieu kasebut kumpulan anu lain formal atawa kasebut informal. Ieu mah kula. Urusan heureuy eta jadi hiburan sabeletukna ngagaleongna peh kumaha maneh. Saujratna tapi kade urusan pamerintahan ulah diheureuikeun. Teu pisan-pisan ngeran, teu pisan-pisan. Maneh apal di nagara ieu hukum naon? Hukum diktator. Lamun maneh nyieun kasalahan saeutik teu kumaha? Paling untung diteuk-teuk leungeun sabeula. Leungit anu kenca moal bisa ngisang sia. Leungit anu katuhu moal bisa barang dahar. Leuwih gede ti eta ical duanana diteuk-teuk dua leungeun. Dah dengekeun sia. Kadituna maneh bakal leungit dua leungeun lamun eta hate jeung pikiran dipake mikir anu lain-lain. Kade urang salaku pamimpin saestuna dunungan urang teh saha? Cikan aing hayang nanya. Kumaha Gusti? Urang salaku pamimpin dunungan urang saha? Pamajikan Gusti.
jadi pemajikan lasar teh suami takut istri sama. Lagu. Saha atuh Gusti? Dunungan urang teh nyaeta anu ngajenengkeun urang jadi pamimpin. Saha? Nyaeta rakyat. Rahayat. Sakabehna kadaulatan ayat di leungeun rakyat. Mangkade maneh selaku pamimpin ulah nepi ka nyaeta kalakah ucang angge dina kursi kapamimpinan. Oh, eta. Ulah melak cangkeng dina punduk hareupeun rakyat. Sabab urang nyaeta pelayan rakyat. Sapupu sih. Sapertosna Bapak Dadang Nasir, Bapak Syahrul Gunawan luar biasa tate. Luar biasa. Nyaahan dedeuhan welasan asihan ka masyarakat. Beh dituna wah geningan reng-rengan anu aya di dieu wewengkon wah luar biasa. Bupati wakil bupati regreg Gusti eta anu dipiharep ku sakabeh rakyat laut timalan kahartos iran kahartos lajeng tah kajabah ti eta salajengna kula teh hayang nanya cobi ngeunaan ieu nagara memang mineng kadenge ku kaula loba nyaeta aspirasi ti masyarakat. Leres perkara naon nyangakeun sadaya-daya Gusti perkawis naon ari harewos bojong ti masyarakat ti urang Papak Serang nya boti urang Ciparai kitu kieu maina teh perekonomian nuju sasah Gusti. Malahan milari damel teh kudu beunghar heula ayeuna mah milari damel teh ka ditu ka dieuna kudu ongkos-ongkosan kan tenang nu mawi katamih deui kitu ayeuna teh sarjana beuki seueur tapi kalaka kitu geuningan kesempatan atawa peluang kerja teh beuki sakedi matak ayeuna rakyat loba anu ngamangpaatkeun kesempatan tina kasempitan nyiar untung tina enteng ngahalalkeun kana sagala cara lumpatna teh kana judi online eta dipake jalan pintas teh marukana judi online teh hasil anu halal padahal anu haram teh kula kasebut judi di mana-mana oge ceuk Oma Irama judi menjanjikan kemenangan saukur janji hungkul teu aya buktina sabab anu beunghar mah anu sugih mah kalakah bandarna hungkul sedengkeun ayeuna kaayaan rakyat ka pareungpeunan nyaeta ku urusan dunya kabutuhan kasedek ku perekonomian beh dituna ngahalalkeun kana sagala rupa cara eta ulah kitu teh Gusti komo di kampung mah teu bapak-bapak ibu-ibu teteh-teteh teu sirik na ngomeh HP ti isu-isu nepi ka peuting teh lain bohong teteh kalakah nyoo judi online amit-amit kula bari jeung padahal geuningan sok sanajan natrat judi online teh haram tapi ari geus hasil mah disebutna teh rezeki anak soleh majarkeun teh kula kadituna teh pan bakal jadi kalakuan anu salah yakin di alam kubur teh bakal jadi suluh leres eta nu mawi di dieu seueur nyaeta pertikaian rumah tangga gara-gara ekonomi perceraian di ditu di dieu gara-gara perekonomian gara-gara teu ngapakeun lagu Sakinah ari mangga sumuhun gara-gara perekonomian gara-gara ekonomi salakina main judi online wae pamajikanana gantung diri geuningan anyar-anyar di dieu nyaeta luar biasa kajantenan nu aya di nagara nu mawi di dieu lapangan pekerjaan kedah terbuka selebar-lebarna ulah nepi ka guntreng wae antara salaki jeung pamajikan nyarekan ka salaki gara-gara pagadagandana nguseup wae eta dikit-dikit meuli kukumul dikit-dikit cacing dikit-dikit esen ari pamajikan anu menta skincare teu dipangeulikeun wae kadon diculkeun tapi balik deui sarua deui lain ukur salah salaki nada pamajikan oge sarua salahna hudang beurang jam 8 hudang teh lain masak lain gegero der ngomeh HP nyieun status kumaha cenah kula nyieun statusna teh baru bangun nih majarkeun teh
bari jeung selfie sukaya sih itu nanti sumuhun numuhun gitu cileuh namru dina panon dahdir dina pipi dahdir ngagerak punuk bau udud buuk acak-acakan cawig-wig bujang-bujang gelis dina panon salaki atuh mata ayeuna ulah aneh loba salaki anu pindah ke lain hati wah eta sumuhun tah kitu Gusti Kayan mah eta mung sakedik sapalihna mah teu aya cawadeun pisan kantun salira muka lapangan pekerjaan margi ayeuna anyar-anyar loba anu diwisuda kulobana sarjana kulobana titel-titel atawa gelar-gelar anu dicangking otomatis dina kasempatan kerja oge kedah langkung eueuh eta kulang laras sumuhun kedah sarimag kudah sarimag dicatet ku aing long timalan kacabiti eta ye teh pikir saeunaon ditilik-tilik saban wanci dikeureuh nikeu saban mangsa anu kaliwat memang kula teh ayanya eta gaganjel dina kolbu anu salawasna jadi buah ati pamikiran komo kula raja kumaha cara nyaeta nyalametkeun rakyat sabab ceuk jelema anu pinter dukun kasebutna nagara urang bakal menang wabah jeung musibah eta ulah wabah sareng musibah wabah jeung musibah pati bakal aya karaman anu datang ka ieu patempatan malah pula unggal penting ayeuna lamun tibra sare ngimpi teh ngimpi nagara kabawa caah datangna tsunami datangna longsor lain bohong gebeg deui aing muling inget kana eta perkara eta wijar meneng-meneng lara ieu denah tiniramiaras Raden ak Lendra katon pawar katon pawar Kalimpudan mega pudara Kalimpudan mega pudara bakal aya kajantenan naon sauna Gusti nyeta eta dukun oge sok sanajan Gusti bare duit leuwih loba tepok bakal aya kajadian naon dukun kasohor ge kula tapi di dieu dukun atawa jelema anu ahli dina widangna mere bolongan kumaha lamun urang hayang salamet dina karaman tina mara bahaya urang teh kudu boga hiji jimat sakadana jimat moal kitu jimatna teh bacan doko buat teuing kuala sumuhun jimat naon mata kucing Gusti lain naon atuh fosil sombong atanapi jalangkung naon kinten-kintenna ieu jimat teh ngaranna nyaeta layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada naon eta teh ta ieu jimat teh dicekelna ku urang-urang nagri Amarta Pandawa kasebutna ulah eta ulah Pandawa apal maneh Pandawa naon sobi terang Gusti naon Pandawa teh
5 lalaki teh anakna Pandu Dewanata 5 urang lalaki nya lamun awewe jadi naon Panawi oh Panawi nya lamun 5 anana bencong tah teuing naon tah kira-kira panakol gitu mah garansi ah umat leres yanten kena aya eta kudu aya eta matakna anjeun diangkir datang ka dieu teh nyaeta kula rek yiwit kulit moncrot getih pek kumaneh geura sungsi mentes gawe kumaneh nyaeta geura teangan nagara Amarta tepungan rajana penta layang jamus kalimusana oh eta penta jimat teh kula jimatna penta layang jamus kalimusana jeung deui aya hiji deui nyaeta kudu aya tumbal manusia ulu tumbal manusia saha anu kapunut jelemana geus kolot ciri-cirina aya ciri-cirina jiga pinguin cenah mah ngaranna teh nyaeta Semar namina Semar eta teh urang mana moal teh urang Papak Serang moal nya sumuhun atanapi ceket alun-alun Ciparai lain tapi di mana Gusti eta teh urang lembur ngaran lemburna teh Tumaritis di mana eta teh di nagara Amarta kene jadi 2 ieu teh nyata layang jamus jeung Ki Semar upami Pandawa teu masihkeun kedah kumaha ngeran Pandawa teu mere leres beuli upami teu kersaeun dipeser lamun teu daekeun dibeuli wayahna paehan kabeh Pandawa bawa rebut eta layang jamus kalimusada demi kating terima nagara urang mangga diestokeun ku kaula iraha kana miang ulah diisugetokeun ayeuna ini bawa nyaeta para badega para buta-buta jeung sakabeh senjata nuwun ngedaten sandika katikas kantun pinara Hamid Paduka bral mudah-mudahan kapi milik nyaeta layang jamus jeung si Semar dang timal promios abdi oge sami Gusti bade mios ayeuna panginten tuturkeun lanceuk maneh sipati mangga sateu acan eta abdi teh bade ka ditu heula Gusti ka saha nepangan Bapak Dadang Nasir anjeunna mah luar biasa bageurna ka abdi teh osok makelan ka abdi teh sumuhun regreg berehan heueuh pek kumaha maneh we sareng Bapak Syahrul Gunawan heueuh pek sareng Ki Anom heueuh pek kumaha maneh sakabehanana mudah-mudahan ginul restu tinu agung mudah-mudahan permios Gusti pangkatan lugan miraya lumun dulu wiwit nelayang rana nilayang raan tebenang di tiwungawang tebenang di pikasono solania solani Badarat kapirarai siang wangi
Solania solani mudah-mudahan bisa kapimilik eta layang jamu sekali musada pikeun nyalametkeun negara kula pikeun nyalametkeun bangsa nu aya di negara Hamar wata suta bingah ka kiri-kiri ka kiri-kiri